Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui wargi-wargi Sunda sadayana sareng Kang Hamdan dina ieu channel sim kuring bade neraskeun hanca carita katunda carios nyamung judulna Kasarung Kaliang Maung. Carita ieu karangan sim kuring pribados. Tapi seperti biasanya wargi-wargi Sunda sadayana satacan sim kuring neraskeun hanca caritana teu kaeng hilap di subscribe heula channelna supaya ger gacor gitu caritana gacor leuwih rame deui sim kuring dina medar cariosna. Mangga ditekan bae lah, ditekannya wargi da teu mayar ieu subscribe mah teu gratis gitu. Kamari teh carita parantos dugikeun ka Juned jeung dua baturna Karmon jeung Karman keur istirahat kusabab maranehna lempang teh bari ngarasakeun kanyeri eleh tarung ngalawan Mang Omon, padahal tiluanana samemeh panggih jeung Mang Omon manguntup kacida bakal gampang dina ngelehkeun Mang Omon, tapi nyatana geuningan di luar dugaan maranehna tiluan. Hari tahu beker kacida bingungna kusabab geus mikirkeun kumaha engke maranehna tiluan lamun nepi ka imah Juragan Dirman atawa papanggih deui jeung Juragan Dirman, geus pasti maranehna tiluan bakal diambek ku Juragan Dirman. Kitu nya wargi parantos dugi kadinya carita teh mangga prung urang kawitan. Cicing da lain maneh bae. Aing garasa ripu ya, aduh nyari kieu teu disangka geuningan Juragan Omon teh bukeun kamampuhan anu aduh heran. Aing mah bingung boga ilmu naon geuningan sakitu cepetna gerakanna teh sajorelat tenggelan anu bisa kenakan awakna, padahal mah aing geus ngagunakeun kamampuan sapinuhna tanaga jero oge dikaluarkeun kabeh, tapi teu mangap mulia geuningan ngan ukur sageprakan urang tiluan teu bisa nanaon ngalawan Mang Omon atawa Juragan Omon. Edan bingung aing ge. Karmon jeung Juned bari neuteub kadua baturna bari nyekelan dada anu masih kene karasa nyeri. Tah kitu puguh ge kitu Juned, kudu kumaha urang ke nyaritakeun ka Juragan Dirman, geus pasti kawas kumaha ngambekna lamun ke papanggih jeung urang. Aduh mangkaning samemeh indi teh urang dibere duit loba bari jeung nguntup kacida kumaha deui. Aing mah geus ngomong teu kudu kutiluan ku aing sorangan oge bakal gampang dirobohkeun, tapi geuningan nyatana edan teu disangka kamampuanna hebat pisan. Cek Karmon harita langsung nyerita kitu. Tah eta oge anu ku aing dipikirkeun oge Karmon, Juned, pokoknya mah orang bakal menang. Pangambek anu mata sieun ku aing mah di pikiran hage kusabab urang geus apal kumaha adatna Juragan Dirman lamun geus ngambek saha kadua gaplok teh tara nempo ka saha deui langsung jebrod kitu. Kege pasina kitu ka urang. Cek Karman harita langsung nimbrung kana caritaan Karmon jeung Juned anu keur pada ngaharulang kusabab kacida bingungna ngahareupan Juragan Dirman engke dina waktuna maranehna nepungan Juragan Dirman. Harita ngahulang we tiluanana beuki jero bari ngarasakeun kanyeri eueuh deui anu diobrolkeun pada ngalamun mikiran kaayaan kumaha engke
lamun geus tepung jeung Juragan Dirman. Bingung geus lah ayeuna mah. Rek kitu rek kieu rek hideung rek beureum urang tepungan kusabab teu hade. Bisi kalah kaleuwih komo nyarekana ka urang atawa nyiksa leuwih kacida deui lamun ayeuna urang teu geuwat nepungan ngabejaan kaayaan urang anu gagal mawa Juragan Omon. Hayu urang ini deui urang tepungan Juragan Dirman supaya gampang urang dina ngarengsekeun kaayaan ieu. Bingung jeung sieun oge kumaha deui da wawancara deui liwat teh kitu. Karmon cek Junaed bari nangtung sanajan sieun geus kabayang kumaha ambakna Juragan Dirman, tapi eueuh jalan deui salianti maranehna kudu geuwat nepungan dunungan anak. Atuh lah kumaha deui meureunnan dicarekan tiluan disiksa tiluan kumaha deui da eueuh jalan deui iwal ti kudu kitu. Lamun nyalahkeun terus urang ngomong wae supaya Juragan Dirman langsung anu ngahareupan Juragan Omon kitu bae. Junaed Karman cek Karmon bari nangtung manehna oge langsung nuturkeun Junaed anu geus leumpang teh heula dituturkeun ku Karman. Bener kitu geus hayu urang terehkeun supaya keur nepi ka lembur Cihideung. Cek Junaed jeung Karman bareng pada satuju kana omongan Karman harita. Geus kitu mah tiluanana sanajan bari masih kene ngararasakeun ka nyeri leumpang deui neruskeun lalampahana rek nepungan Juragan Dirman di lembur Cihideung. Sedangkan Juragan Dirman anu keur dipikiran kumaranehna tiluan sieun ngamuk jeung deui pasti nyiksa. Kusabab kitu adatna Juragan Dirman mah sahaok kadua gaplok tara nempo sasaha deui lamun teu panuju jeung boga kaamok teh salianti nyarekan pasti nampiling. Harita Juragan Dirman keur diuk sorangan di hareupeun imah bari nunungguan kabar anu geus dibayangkeun bakal hade. Kusabab manehna yakin tilu anak buahna Junaed jeung dua baturna moal gagal dina ngalaksakeun tugas. Kusabab setiap tugas naon bae anu kumanehna dititah tara pernah gagal pasti laksana. Bener aing ayeuna mah kudu siap-siap neken si Omon. Lamun teu hayang nurutkeun ka hayang aing, si Omon ku aing bakal disiksa. Bener gitu bae. Pokona mah kudu daek nuturkeun ka hayang aing lamun hirupna hayang tetep jadi jalma beunghar. Mun hade mah kerjasama gitu supaya saling untung. Ulah manehna bae anu untung aing nu rugi. Kitu bae nama lamun teu daek awas ya sarmon modar sia diteudeungeun dewek. Harita Juragan Dirman sanggeus mikir kitu seuri beberapa katakan bakat kubungah ngabayangkeun naon anu bakal kajadian engke lamun tilu anak buahna geus mawa Mang Omon ka hareupeunana. Kunaon papa kunaon? Geuning seuri sorangan na asti hideung paduwe seuri cecal kata-katu era batur tu laliwat batur ge ngalalieuh meureunnan mikir geuningan bapa teh seuri sorangan kawas lain kolot bae lamun budak mah seuri sorangan ge meureunnan dimaklum dari kolot mah mun teu disebut sedeng meureunnan sabelah kitu bapak. Ulah seuri sorangan bae ajak kuring atuh kumpul lamun boga kabungah aya naon bapak aya naon. Ceuk pamajikana
ti imah norojol Ibu Rotiah bari neuteup ka salakina anu masih kena seuri kusabab manehna ngadenge ti jero imah nu kabeneran aya di hareup keur teu di lantai luhur ngadenge salakina cacala katakan seuri kawas anu bunga kacida tapi bareng nempo jelma anu laliwat pada ngalaliuk nempokeun salakina jadina teh langsung nyarita kitu kusabab hariwang salakina kurang saon kitu meureunnan dina pikiranna teh. Mah masuk aya bae mak ulah kitu mak bu ibu mak naon segala aya bae jadi teh jadi barepot kieu ngomong bapak lain kitu bu ambu mah aya bae kuku keur mikiran si Omon lamun ke bisa dibawa ku si Juned jeung dua baturna pasti kahirupan orang bakal lebih menyat deui sabab salian teh beunghar beureunan manehna oge moal daek disiksa ku bapak pasti daek ngilukeun ka hayang bapak kitu lamun teu daek bapak bakal disiksa si Sarmon pokona mah daek nurutkeun ka hayang bapak kerjasama saling nguntungkeun bakal sarua beungharna sarua senangna lamun teu kitu ku bapak bakal disiksa bahkan bisa baik ku bapak di podaran si Sarmon. Gitu pan bu itu pikiran bapak teh cek Juragan Dirman bari seuri deui nyala katak bakat ke bunga kusabab tetep ngabayangkeun kaayaan anu bakal kajadian engke lamun manehna geus nempo Bang Omon aya di hareupeunana dibawa ku 3 anak buahna. Bapak masuk loba pamikiran teu pararuguh can puguh bapak can puguh wah si Juned jeung 2 baturna teu sanggup nyangkalak si Sarmon sabab da moal kitu bae langsung daek dibawa meureunnan bapak cek pamajikanna bari neuteub nyarita kitu. Ibu mah sok kawas teu apal bae saha Juned jeung 2 baturna teh iraha sok gagal ngalaksanakeun tugas ti bapak pokona mah bapak mah yakin si Juned jeung 2 baturna sakedeung deui oge mawa si Sarmon piraku teu sanggup ngan saukur nyangkalak jalma sasiki percaya mun teu mah ku bapak tiluanana bakal digaplokan tuman dengan saukur gede hulu ngomong keras kuserangan ge sanggup tapi buktina meureunnan kapaksa tiluanana ku bapak anu bakal digaplokan cek Juragan Dirman nyarita kitu bari nutup ka pamajikanna anu langsung tiuk di gigireunana. Nya bapaknya ari ku kitu namanya da ibu oge nyaho si Juned jeung si Karman matara gagal dina ngalakukeun naon oge tapi bapak geus hafal geus nyaho kawas kumaha anu ngaran Juragan Omon teh atau si Omon teh kawas kumaha dua manehna mah boga kamampuan bisa ngalawan namun kitu rek kumaha bapak da ulah padu nyalakeun Juned jeung 2 baturna bae kudu apal heula kawas kumaha kamampuana bisa soteh anu di datangan teh lain lawan sambarangan da beunghar teh beureunan beunghar lain beunghar hungkul boga pananggeuh atawa boga pangawal beureun aya bae bapak da moal sembarangan aja mah beunghar mah urang ekan boga tilu kapercayaan salian ti barudak kelas sejenna atuh Juragan Omon oge beureunan sarua bae kaos urang boga pananggeuh boga nu sok bisa dititah itu kita iya kawas urang meureun pak
cek ibu roti bari nutup ka juragan Dirman anu ngahulang sanggeus ngadenge caritaan gitu. Bener oge omongan ibu teh bener. Tapi bapak mah percaya kusabab si Junet jeung dua baturna ngalawan sahabat oge can pernah eleh. Yakin pokoknya sakedeng deui we gara-gara datang. Pokoknya mah tenang Bu, tenang. Bapak yakin bakal hasil segalana rencana orang bakal mulus pokoknya Bu, mulus, percaya ke bapak, percaya. Cek juragan Dirman sanajan tetep rada mikir, tapi waktu harita ngerasa yakin deui karena pamikiran anak kertu tetrojol Lisna gadis remaja anak maranehna norojol di luar reka jero tingkas di mana. Harita langsung nyerita, ibu bapak kernaon ibu geningan kawas anu parungah gitu kunaon bapak ibu kunaon aya naon mereka ngajak-ajak Lisna. Cek Lisna bari imut ngagelenyuk netep ka indung bapana anu ngeureunkeun obrolan maranehna kusabab sanajan kalakuan maranehna teu bener oge ari dihareupeun anak nama tara nyirikeun kawas dina waktu harita. Tuh ibu mah biasa keur heureuy teu boga kabungan naon keur heureuy biasa bae teu nyaritakeun naon. Lisna pasti mana maneh teh Lisna ayeuna geningan kakara balik we kieu tos di mana. Cuk ibu teh langsung nanya gitu bari netep ka gadis remaja anu kacida gelisna mencrang kabeneran di lembur Cihideung mah Lisna teh bentangna eta lembur sanajan kakara rumangkak rumaja tapi kacida gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Bener Lisna tos di mana maneh tos di mana geningan kakara balik we kieu. Harita juragan Dirman oge nanya bari netep ka Lisna anu keur imut ngagelenyuk. Biasa bae ambu, biasa bae emak. Ambu ibu aduh jadi kieu geningan abi tos ieu tos aduh astagfirullah geningan palatat kieu nyarios teh ibu bapak abi tetep parantos amangan nepangan rerencangan kebeneran aya pada malam teh sekolah jadi nate wihna rada siang gitu ambu bapak. Cek Lisna langsung ngajawab pananya indung bapana, nya atuh geus ngalakukeun anu bener mah teu naon tapi ka hade bapak teu ngaharepkeun Lisna ngalakukeun anu teu bener. Kudu gaul jeung nu bener ka hade, ulah sembarangan gaul komo deui bisi papanggih lalaki anu ngamanfaatkeun Lisna. Aduh rugi teu hayang bapak mah teu hayang. Pokona lamun boga kenalan lalaki kudu anaknya mah beunghar, ulah sembarangan daek kitu bae ka lalaki kade Lisna kade. Cek juragan Dirman langsung nyarita kitu nepikeun ka Lisna oge ngaranjug kawas nama. Bapak aya bae abdi mah can mikiran anu kararitu rencangan abdi mah istri sadaya bapak. Terus abdi bade kalebet heula hapunten bapak ibu teu aya anu matak pibungaheun keur abdi mah teu ngajak mah teu naon abdi kalebet heula nya apunten kalebet heula abdi
Cek Lisna bari neuteup ka indung bapana. Nya jig atuh jig kitu bae ayeuna mah kade sing bisa ngajaga diri ulah sambarangan gaul. Ibu teu ngarepkeun Lisna cilaka. Zaman ayeuna teh loba jalma anu bisa ngamanfaatkeun kahayang pribadina. Komo deui Lisna anu kacida geulisna kieu kade lamun wau jeung lalaki teh kade kudu bisa milih ulah sembarangan. Omongan bapak teh benar kitu, ulah daek wau jeung lalaki nu teu boga nanaon kudu nempo heula anak saha bukan naon tah kakara daek gaul. Eta oge lamun bener lah itu bener masih loba sagala ge ulah teu harapkeun ambu mah atawa ibu mah teu ngaharapkeun Lisna cilaka teu nya ka hade regepkeun caritaan bapak sareng ibu ka hade Lisna ka hade ulah salah gaul ibu mah teu ngaharapkeun Lisna cilaka. Aduh Gusti sakieu geulisna mun cilaka teh urunan kumaha rasaan ibu. Cek Ibu Roti sagala dicaritakeun bakat kunyaah meureunnan ka anakna sanajan ditarima ku Lisna ngan saukur diterima ku imut bari ungkut teu ngajawab nanaon deui langsung ngaleos asup ka imah. Sanggeus Lisna asup ka imah, Juragan Dirman jeung Ibu Roti ngalanjutkeun obrolanana tapi ngadadak ngaranjuk kusabab rentang-rentang kaciri tilu anak buahna keur leumpang tapi mata kreuwas keur Juragan Dirman jeung Ibu Roti barang ningalikeun kaayaan Juned jeung dua baturna teh dina leumpang teh kawasan teu normal saparti biasana anu sehat. Tuh kan Pak kunaon ceki kunaonnya mane aduh Gusti geuningan belapat bae ngomong teh kunaon tuh si Juned jeung dua baturna buah bener ceritaan ibu teh aduh sahariwang bisi teu hasil bisi soteheng gitu Juragan omong teh boga kamabuhan antu disangka-sangka itu tentu numpang oge meni aregang kitu kos bari ngarasakeun ka nyeri bapak. Ceuk Ibu Roti waras-was beresus malah ngomong lagi balepotan kusabab meureunnan kacida reuasna nempo kaayaan tilu anak buahna anu diharapkeun bakal hasil ngemban tugas ti salakina katampona ti kajauhan oge geus kaciri leumpang tiluanana teh kawas bari ngarasakeun ka nyeri. Bener ambu, waduh bari jangan ukur tiluan mana si Sarmona cenarek dibawa sanggup kahareupeun bapak tapi geuningan anu ukur tiluan bari jeung kawasnya ngarasakeun ka nyeri bawa bener cilaka eleh gelut ieu mah meureun. Aduh lamun kieu jadi pamikiran keur bapak berarti teu gampang gitu bae nyangkalak si Sarmon teh bu. Cek Juragan Dirman bari nangtung ngomongna oge teu nempo pamajikanna matana teh waktu harita nutup mencerong melotot kawas anu henteu hayang ngaliwatkeun setiap lengkah tilu anak buahna anu keur nuju maranehna, sedangkan anu keur jadi bahan omongan maranehna duaan Juned, Karman jeung Karmon bari leumpang teh pada ngaromong pada mikiran kaayaan manehna anu geus pasti bakal menang pangambek jeung
geus biasa bakal nambahan kanyeri anu keur dirarasakeun ku maranehna tiluan ayeuna. Aduh tempo geuningan bisa kawas geus nyaho urang rek geura datang itu geuningan tuh Juragan Dirman jeung Nyonya Rotiah ayeuna geus aya di teras nangtung melotot. Aduh kudu kumaha ye ari geus kieu Karmon cok Juned bari mikiran kaayaan anu bakal dirasakeun ku maranehna tiluan nyarita kitu bari ngareret ka dua baturna anu keur sarua mikiran sanajan can ngomong nanaon oge puguh kitu ti tadi oge aing ge mikiran kitu Juned jeung Karmon harita Karman oge sarua heueuh buku eta tapi geus lah kumaha deui daripada ayeuna urang teu balik-balik kalilaan pasti jadi nambah kaambekna kusabab pastina oge Juragan Dirman jeung pamajikanna mah mikiran urang hasil ngalaksanakeun tugasna kitu matakna ayeuna oge meureunan nempo urang kaayaan dina kaayaan kieu leumpang bari teu mawa Juragan Omon geus pasti maranehna geus nyaho urang gagal geus ayeuna mah ulah ngomong nanaon deui urang leumpang bae urang hayang nyaho rek kumaha tindakan Juragan Dirman ka urang tarimakeun bae urang tarimakeun kumaha bae lah geus cek Karman nyarita kitu atuh harita dua baturna oge teu ngomong nanaon deui iwalti arungguk sanajan dina hate tiluanana ngarasa bingung sieun campur aduk dina waktu harita teu lila oge maranehna tiluan teh sanajan leumpangna bari ngararasakeun kanyeri nepi ka hareupeun Juragan Dirman jeung pamajikanana anu masih keneh molotot can ngomong nanaon ukur mencrong ka tiluanana nepikeun ka Juned jeung dua baturna ngadegdeg ku sabab asa geus haok gaplok kitu anu aya dina perasaan manehna tiluan harita. Waktosna kabujeng seep wargi-wargi Sunda sadayana cag cariosna dugikeun kadinya heula insyaallah kapayuna urang teraskeun deui teu kenging hilapnya wargi supaya dongengna leuwih gacor deui leuwih rame teu kenging hilap ditekan heula subscribe-na kumahanya kaayaan Juned jeung dua baturna saenggeus aya di hareupeun Juragan Dirman anu kacida nafsuna ku sabab geuningan harepanana sulaya teu sarua jeung kahayangna kuduna maharita teh Juned jeung dua baturna datang ka hareupeunna teh mawa Mang Omon tapi geuningan tiluanana malah datang ka maranehna teh dina kaayaan ripuh sanajan bisa balik deui nepungan manehna jeung deui teu hasil dina mawa Mang Omon kumaha carita salajengna insyaallah kapayuna urang teraskeun ayeuna urang cag tunda heula dugi kadinya sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.